Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra wilujeng patepang deui sareng simkuring Kang Gugun anu bade medar carios nyaeta ngadongeng mamanawian bahan katampi namina ge diajar mugia janten tiasa janten panglanong gitu, panglanong manah pang memberah manah pang ieu tos cape di damel arwi damel manawi mamanawian kaanggo manawi kaanggo mangga di subscribe dina channel simkuring ngaran diajar ngaran gitu edit ge teu tiasa udah edit abi teh kitu sajalan terana we heulanan sugan ke aya nu ngawartosan sareng aya nu ngabebener abi baru carita ya nya coret-coret we dongeng zaman Giwari we mitra lah dongeng kapungkur mambili lepat bawa dina tata bahasa atanapi sareng paribahasa bawa bahasa kapungkur sareng bahasa ayeuna benten beliau kuharap ge kirang paham nya bilih lepat pampang nama ieu mah dongeng zaman ayeuna we nu real nu nyata nu nuju dipilampah ku zaman Giwari dongeng tahun 2025 dongeng modern we lah Sunda dongeng Sunda modern gitu mitra mangga urang kawitan wae ieu dina abdi gaduh carios dina jejet carios salingkuh dari kampung dari kota salingkuh teh merajalela mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana mitra-mitra baraya anu di kota nu dilemu saudara salam dunya pasti ke Amerika jadugi panginten da YouTube cenah ieu mah da YouTube sanes radio ampura metakeun nya nyal sewe lah ngadongeng mah segala kunyarira sugan we nya Bismillahirrahmanirrahim urang mimitiannya urang kawitan dongeng salingkuh ayah hiji pakampungan kampung di kampung tapi kampung zaman ayeuna terus aya lah modern mobil motor Grab oge malahan mah lebet ka kampung Grab ojek kocapkeun aya hiji keluarga nyaeta keluarga Bah Uci teh gaduh bojo nu namina Mak Ici gaduh murang kali sekedap mitra lepas gaduh murang kali nu namina Nyi Idah ya ada jarak pasar we gitu. Kaduminan tu namina Jang Beni
Jang Beni kasebut ya rada ieu gitu kan agama atau ieu teh rada angang gitu rada kurang ieu ada balawang bentuk kolot baheula mah bangor da keur mimiti mah teu anyar kawin mah ngan saprak 5 bulan ka dieu robah sikap cek si Bahuci teh nyarita mana ari si Beni kamana ayo tuh duka tuh abah duka kemana dah tadi mah di pipir we bari jeung ngarautan jujur cenah pok ma ici nemalang iya abdi mah pak nuju lareskeun kanang domba anu abah oh syukur atuh ari kitu mah sok atuh beresan bener mohon abah da si akang mah sareng abdi we tadi ge di dieu di caket kana nya ngalares-lares ye kanang domba atuh saukur ari kitu mah lain kumaha tatanen teh ben Bobah Ici-uci Bauci nanya kalau jadi merantu nyata bah rugi we jeung rugi teu hama apa pare teh abi teh gaduh emutan ieu teh bah sakandarna we bade nyarios ayeuna mumpung ariung mumpung aya sadayana abdi teh bade ngiring ka Kang Dudung di damel ka kota nya naon we sadamel-damel rada serab metra ieu teh angko panaon poe teh bisa serab juga di alam siluman caang tapi panaon poe cenah dan dongeng eta ge kata arek kitu mah hidup arek milu gawe jeung Kang Dudung kumaha gitu saya kabar nampi habiseun nampi WA aya mitra modern pokona mah ya WA HP na naon aya anu taya teh juri ieu mah taya jurigan ieu mah cuma ieu mah dongeng selingkuh alabatan ka kota kalau ke alam keun urang benar carita kumaha kapayuna oh syukur atuh regira mangka teh ka kota teh ben Bauci nanya nyai teh abdi teh nuju milarian helapi ongkoseunana terus badanten sareng nyida saur nyida teh urang icawe lelepen nu mas kawin teh wah teu kudu lah sabaraha ongkos ka ditu teh nya saangkat mah sepe bah 25.000 mah gitu bari nyuplaknya mitra waya nama bari ngalaan kopeah PT dina kopeah teh selap-selip duit ratusan baru dolosor we 200.000 ka Beni teh tah mah ben 200 jang ongkos ka ditu langkung ditekap atuh bah Beni abah tuh nuhun tos di ieu wae ku abah toleh we kolot deui nya sepuli sebuh deui anu nulungan
di abah. Heuh atuh nyai sok doakeun angguran salaki nyai cing aya milik digawe cing salamet cing babari digawena cing salamet sehat. Sumuhun emak da ari ngadoakeun mah unggal dinten oge sok ngadoakeun sangkan si akang teh atuh buru-buru kengen damel. Mitra kocapkeun henteu panjang lebar deui digancangkeun carita we kitu nya. Beral isuk ieu mangka bada salat subuh. Beni teh amitan biasa kami toha awewe mitra laki apa majikan gawe ini ke kota ya biasa lah nya naik kanu ojek da aya ojek pangkalan ojek biasa aja. Kocapkeun teu kacaritakeun jog we anjog daerah leuwih panjang terminal cak naik mobil jurusan ka Ledeng nyata gawena teh rek di daerah Ledeng nyen pila cenah geus teu kacaritakeun deui ieu namana teh di jalan nama dicopot singkatna wae panggih geus janjian telepon jeung tanggung dudung Ben ya akang belah dieu yeuh ka dieu belah dieu bari gugupai akang geuning palidinya baru abi rata-rata ka paling kidul dina parapatan nya syukur atuh ari tos banak mah yeuh beral urang lempang we ben lah teu kudu kanu angkot da deukeut tuh itu keciri teh dieu ge pagawean mah nang siap rek gawe teh nya siap we Kang huripu gawe di dieu maripu ngaduk mat ieu ngaya kusi ngantara ieu ngaladen ngaran-ngaran ngaladen we naon dibutuhkeun ku tukang asongkeun gitu. Wih satu di ieu sambil diajar pangajarkeun. Berapa nepi we ka bedeng ka pila jeung aya bedeng tempat salin tempat aya nu monok oge di dinya teh da lolobana mah orang jauh aya nu ti Subang Purwakarta malahan aya nu di Cirebon oge nu garawe teh kitu pan campur aduk we ari ngaran digawe mah nya teu kocapkeun deui be nanya si Mang Dudung nanya ka Beben ka Beni be arek gawe ayeuna arek ngaso heula Kang ayeuna we pados abi ieu naon teu da pami ieu mah meureun kesel ngantosan di bedeng nyarira tepung geus mawa eta mah salin nya anak salin mah aya baju gawe ngomongna sok atuh ari kuat mah teu ieu brau dae salin bae naon gitu ba kapagawean halus Dudung mah niat eueuh goreng eueuh naon eueuh goreng hate naon biasa dengan dijeukeun gitu nya malahan mah henteu wanieun di ieukeun jeung batur jeung manehna we geus Ben
ini mah aladenan akang we nuhun atuh Kang temal beli sarapan can atos tadi meme angkat padahal syukur atuh ari kitu soalnya di dieu mah dibere daharna pas istirahat lahor pas pabrik di dieu tapi lumayan geuna alus lah yang dahar mah ngeujeun yang tanaga mah aya teu kakocapkeun di garawe dukdek-dukdeknya gitu we lah basa ari ngaran-ngaran di garawe mah masing-masing boga pacagapan. Terus beri teh nah tanya we da tinya atuh kumaha carana ngaduk bo ngayak diajar itu ngaran tukang tani yaitu tani gagal ya tani gagal segalanya mitra diajar lila kalilaan waktu teu rasa Beni geus rada paham digawe ngenekan malahan masuk diwarah kukang dudung sok tah diajar ngaprowot nemok ngabaladahan gitu nya dari sampaikan kejadi maulah waka cenah kacapkeun geus lila aya kana saminguna digawe hari anu waktu namarulang mamulang geus da 2 minggu mah pas barayaran ngan Beni macan bayaran da karek asu cenah da bayaran teh 2 minggu sakali kebenaran anu orang Cirebon si Umin teu balik si Umin mah abi ge mah Pak Mang Mangdung bae ari moal da atos na WA kapan bojo moal uwi data can bayaran minggu payun paling dia uwi geus bae gawe we isu kata jeung si Umin da si Umin ge tukang lain ieu tukang kenekan si Umin tuh masangkeun begisting masangan loba pasangan si Umin mah da ngarti bisa gawe mohon mangga Kang kocapkeun malam minggu batur baralik manehna duaan atuh kebenaran urang aya batur ieu si nya Ben jeung Beni we urang manok di dieu lah di bedeng da moal aya naon renyit da baiklah renyit mah da teu moal cangkir paling ge sebeureun beuteung mah beurateun nyawi wios Kang dari tos rumah da kieu ari da mah abi ge hoyong diajar leuwih seueur pengalaman gitu nami pengalaman ampun dan mitra taktik tau gue teu oleh da namina ge diajar mangga komen bade sadia mugi atuh supados abdi tiasa majeng di channel Sunda Bandung Kidul di subscribe di like di komen kosok interaksi we sok we pami kakirangan abdi naon kalapa ieu naon kakirangan anak ku abdi supados tiasa di danglosan atanapi dilaras-laras gitu da kirang bara dugi kasampurna jadi tukang dongeng banyak da daya basic teh mah dari basic na benten deui sanes kan mobil anu musik rock baheula itu dari ayeuna mah ieu we kulit itu dan ieu mah tamah hiburan we tamah jenong ngantosan pada Isa gitu kurang ngadongeng
selingkuh. Wah, masih lami gitu. Aya sabaraha episode. Mudah-mudahan atuh biasa. Nah, biasa ngalanongan beberapa lah gitu. Kocapkeun malam minggu besaraget jiga nya da mawa Beni oge pakaian nu rada pantes bersih layak we lah halus gitu. Ben kurang meuli kemana Kang? Eta tah di jalan cakak hanapeun tah seutik. Loba anu wik-wik lain wik-wik anu kituan dinu poek urang ngintip. Alim Kang rendoraka nya. Doraka sote ari nginti ari ngahaja dari ieu mah da bukrak. Ben, Osok Beni minum arak. masuk tara. Oh, Umin nanya ke Beni. Jangan masuk minum arak. Oh, nanti mitra. Kang, boro-boro arak. Ninggal oge teu acan di kampung mah boro-boro arak paling bajigur nu aya. Bajigur bandrek karek aya. Cicing di kota mah kudu nyaho arak atuh. Ame gaul. Ulah ceuk beja arak teh mabok. Padahal ari saeutik pada mah mabok. Arek nyobaan Ben. Moal Kang dia batu baga gua duitna di mana meuli Baik, aya ti akang duit mah arek mah. ceuk Umin dirig-dig we heubah bring lain bring atunya duaan mah marangkat teh bral gitu. Dagonola di deu. Tuh, mun rek ngeuli ke boga duit tuh ka ditu tuh, ke kios itu tuh, di kios. Jiga we teu dagang nu kitu, padahal dagangan kudu rada ngaharewos ngomongna, jiga nu urang geus biasa. Ini teh Umin teh. Bang, arci lu abang. Oh, Iya, 2. Pakai plastik bang, dipisah, plastik diplastikan, dipisah pakai penyedot, disedot. Talang kayak dan biasanya nu ngaladangan bikin bayar telah wacapkeunnya harga nama lah tersarapal pangindan ku tahun ayeuna yang tahun baheula. Geus kitu teh mitra. Yo Min. Eta Ben, cobaan regot wah gitu. Dalam mitra ieu regot kan kopi abi. Regot weh. Beni teh pas disenawat ngarego. Diburakeun deui. Ongkek-ongkekan Beni teh. Iraha teuing atuh nginum arcil, arak kecil. Arcil teh cenah disingkat arcil, arak kecil. Inti hau, inti sari. Begitu we lah pokok namanya barang-barang anu dilarang lain dilarang lah mata mabok gitu belo bateing mah kocapkeun geus kitu wah dipaksa weh Beni teh nya antuk nu dicampuran kunaon sangkan teu karasa eta anak teh nya beak saplastik teh kateu sabotol beak sabotol ewa atuh rada didegan. Beni teh malahan mah ngagebruk dari ieu asa muter bumi alam cenah ieu teh Kang. Kang ieu teh asal lieur kieu. Eta teh mabok disebutna cicing diuk tong lelempangan. Hayu. Diuk heula, udud heula udud cenah ududnya.
biasa we dah dengan jadi ini dia we aya WA di pamajikan anak nanyakeun kabar biasa balas setengah eli setengah henteu ngabalas lagi aduh ngerti pamajikan teh di lembur teh maca teh teu loba omong teh bisikeun gawe meureun atawa keur sare padahal lain sare ngadon uling ningali loba anu baru bogohan aya awewe jeung lalaki aya lalaki jeung lalaki ngobrol aya awewe jeung awewe kitu we di kota ngan bener loba dedeleueun teh cing tong boro anu leumpeuh Yuni anu teu leumpeuh Yuni oge ngurui ulin ka daerah kota komo di PPJ PPJ Paris Panjapa kantos abdi ge kadinya biasa di luar negeri we bener asa marurah gitu boh gunung sakemaran boh pitis boh pimping jalah kuat pika gila yun lain pika gila pika huruyun gitu aduh geningan mitra tekarawas waktos tuh dina ieu carios salingkuh urang cekapkeun heula di dieu keun enjing urang teraskeun deui dina channel anu sami nyaeta channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Bubun karangan Kang Bubun sareng dina judulna Salingkuh panjang ya malalakona tapi rame insya Allah mudah-mudahan rame dan sakitu tisim kuring hapunten nu kasuhun deulih aya basa carita nu pirang merna hapunten abdi da namina ge abdi istilahna mah mun diajar mah diajar gitu mangga nu bade nyak di nyuhunkeun ridona supados channel abdi tiasa majeng tiasa berkembang di subscribe, di like, di komen teh pastilah sok komen ku abdi ditengetkeun di aos gitu supados naon kakirangan kalepatan abdi teh supados janten pedoman abdi bahwa kuda ngadongeng teh kudu kitu kudu kieu teh boh ieu na teh janten terang ari diwartosan mah di karomen mah nampi abdi bade nu ngomen kumaha wae ge ku abdi pasti diaos sareng diperhatoskeun hapunten nu kasuhun di abdi simpuring wah sampurnya ngan sakitu dongeng anu salingkuh bagian kahiji keun enjing urang teraskeun deui manco atawa dibuka wae dina channel Sunda Bandung Kidul sareng Kang Bubun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana mugia dina aya tangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala ku Allah Subhanahu wa taala teu boleh ditangtayungan anu darangukeun bahwa nu ieu sadayana urang sakum salam dunya urang silih doakeun cing ditebikeun tina balai dicaketkeun tina rezeki teu boleh dina tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala diluruskeun jalanna anu jalan dipikarido ku Allah. Nah sakitu wae ti abdi assalamualaikum sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.